Ya aya deui nu babarawakan dina Facebook, ngajarkeun gara-gara KDM anjing aing teu nyatu cenah. Da boloho sia marek teu nyatu kumaha ngajadogna di leuweung atuh da. Coba neangan usaha deui ka mana ke kuli ngaduk naon teh aing ge bari gogoleran kieu bisa nyatu geuningan. Coba si laing nyangora keneh sarua jeung aing lain gogorowokan gara-gara padedi. Leuheung mun didenge narajang teu didenge ngerakeun pisan si laing mah. Boloho. Neangan deui pagawean naon. Lain ngan gagarawakan barang hakan. Waduh we sia mah cacalangapan. Coba lamun usaha kanulian naon itu lain ieu mah hayu garawak gara-gara padedi aing jadi teu bisa usaha itu. Aing teu bisa usaha teh ngajedog sia na atuh da di leuweung coba lamun indit ka kota mah neangan pagawean naon sasapu ke naon ke ngilu jualan ka batur ke bisa meureunan nyatu jangan nafkahan anak pamajikan. Sugan aing geus di kota mah pamaki jeung padedina ngomong langsung sia teuing cacalangapan dina FB. Padu wae. Hirup mah yeuh kudu bisa nganilai diri urang teh kumaha cukup henteu. Tah urang kudu bisa kumaha narajang urang kan hese neangan gawe atuh naon we sautak saeutik ari indit ti imah mah tatanya ka babaturan kumaha sugan aya pagawean lain gagarawakan dina Facebook we gara-gara padedi aing nepikeun ka teu nyatu teu usaha. Boloho sia mah da ngajedog we di leuweung. Ning mantog geus dipacok oray sia teh.